Arab. Dengan cek batur si Arab mah panas. Jam. Naon aku jadi ogorowan wae. Saeutik oge teu nyangka. Yen maneh milu ka dieu atawa maneh teh sarua induk jeung kami. Kitu. Kek. Kira-kira heuleut sabaraha minggu urang miang di Indonesia? Miang ka mana? Ka Cibaduyut. Ka mana? Miang ka Saduy Abaria. Ka Saduy. Ka naon teh? Ka ieu. Pengelokok nyaan atuh. Saudi Arabia eta. Kadinya. Ai mana mangkat itu? Hah? Eta maneh papagi di mana ieu? Ieu teh minangkana Arab. Oh, ieu teh Arab. Tempo tuh sawah. Ai darasan urang teh di Ujung Berung gitu. Ijem. Jadi mana teh sajaron ini di Arab teh can sadar ieu teh Arab. Itu aja urang teh asa eling asa henteu ieu teh. Edan eling merenya. Keur eling-eling, ai keur henteu-henteu. Tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Edan. Da geus adat. Tempo kumaha jem? Nah, ieu teh Arab. Ieu teh. Tuh manu kuntul tengah sawah. Ini ada berapa kuntulnya? Cek batu mah cenah pajarkeun Arab teh padang pasir jeung laut. Di dieu mah tempo aya manu Korea. Pasawahan lain Ayeun eta dunungan maneh di belah mana? Di babakan Ciparai daerahna teh. Dunungan maneh. Heeh. Da dunungan kami mah ngaranna teh Tuan Al-Adun. Maneh mah? Heeh. Ih beda ngaranna jeung dunungan urang. Dunungan maneh? Cineri. Adi tanahna maebot. Oh, lain ijemnya keung urang mah euy. Naon? Kapan ayeuna teh diteluk pang nyaho teluk. Teluk mungkat. Basa mana jeung urang dengan dua anak beca eta teh kateluk. Oh, eta teh. Heeh. Ayeuna teh dieu teh perang. Urang ge kudu nungan rek balik teh dicarek ijem. Gitu mana rek milu perang euy. Lain milu perang. Mana yang tadi lihat di Jentelor. Kieu ya ijem urang teh dicarek kudu nungan. Mun cek da bahasa Arab mah kitu nya. Anna bihali kapasikan dari kaheunya ci subadika belegung. Jadi maksudna mah maneh ulah kamulang ka Indonesia ku kami oge moal burung digawekeun. Ai cek kami teh Allahu. Naon cenah? Walau alam gitu. Tahu teh. Tah kami teh lamun kami moal balik ke Indonesia, kami dia dijadikeun perawat. Di dieu teh. Bisi aya korban-korban perang ku kami rek dirawat. Kami teh daek. Lamun anu korbanna urang Inggris. Lamun anu korbanna urang Spanyol atawa urang pokona mah urang negara sejen nya. Dan kami soak dipikir-pikir lamun anu korban urang Arab. Kumaha? Sabaraha gulung perban sok. Ai kitu? Namun mah iku sagulung perban urang Arab mah. Kunaon sih? Eta sugan pikiran. Geus teu kabayang ya. Jeung urangnya jauh jeung salakinya di mana jauh jeung salaki. Tara ieu jam. Tara naon? Tara ngahegat. Ngahegat naon ambekan? Lain maksudna mana teh? Ngahlas gitu ngahlas. Terbayang-bayang suamimu. Urang mah teu kabayang-bayang teu naon urang. Tuh, urang mah eueuh pikiran naon geus bebas. Aduh, ijem jangan begitu. Suamimu teh suamiku. Suamiku keh suamimu. Jadi suamimu makan paku. Dibalikan deui maneh mah. Kieu ijem dengkeun nya. Lamun ijem ngagogoreng salaki sorangan, sarua jeung ngagogoreng salaki urang. Sabab urang jeung ijem teh lir gula jeung amisna lir uyasina ngagulung ngajadi hiji lain hileud. Jadi kumaha ayeuna ijem? Oh nya ieu mah urang mah kumaha maneh we urang mah nurutkeun. Maneh erek baralik-balik kayu itu rodaan aya meureuneuhan. Maneh numpak urang nu ngadorong. Oh jadi sakali ewan naik roda. Di Arab ke Indonesia? Indonesia. Bahasa kieu bahasa ini teh naik beca can anggeus ku sataun jadi awakna. Eta inget kami keur jeung maneh naik beca bahasa Arab teh. Keur munah di laut nyemplung teh lauk hiu. Hiu eta lauk hiu rek ngahakan ku maneh di jebian inget deui.
bola pikiran. Sieunan meureun jadi lain urang manusia jadi lauk sieun urang. Da ieu mah urang balik ke Arab naik roda. Da di Arab mah eueuh leuweung. Terpaksa orang ayeuna ka laut deui. Tah kira-kira kumaha carana? Oh cara kumaha we? Supaya selamat di juga kemarin di ditu hiu sok di dieu mah ting lauk naon? Di Arab lauk naon anu sohor? Anu sohor? Jadi urang mah anu sok makanan jelema mah keuyeup. Mainnya di dia aya keuyeup. Oh, di dia. Kapeteng. Tah kapeteng gini geuningan. Urang leuwih urang keuyeup. Aduh, mesti lagi. Gusti. Aya mah eta. Hah? Eta salah. Lain teu sangkanya. Teu sangka geuning di Arab ge loba tatangga nya. Oh, mana lain teh. Tatangga ti urang kabeh ti Indonesia man kabeh. Geus tong make hayang disalahkeun sekali-kali mah bener. Di Indonesia we kitu. Lobanya mana orang teh kata tangga-tangga urang gitu bangsa-bangsa urang gitu. Ari si Cepot ka mana nyuratan ka kami nyuratan tah. Naon cenah dina surat? Dengan berjalannya surat ini tidak berkaki dan tidak bersayap, hanya berjalan sendiri dengan membawa kabar gembira untuk kekasihku seorang. Imasku sayang, ku goreskan ujung penaku ini dengan hati yang iba. Sebenarnya aing teh inget wae ka maneh. Tuh, pokona mah geus baca kumaha geura jam sok bisa teu? Ai ulah. Bisa anggap we surat. Nya eta mah surat keur ka maneh ai urang mah beda deui. Maneh mah alesan bisa ngabuni-buni teu becus maca. Ya bukan teu becus maca gitu urang lain sakolahan. Sakola di mana baheula? Ai kitu urang mah sakolahan ti SR. Aduh. Atuh SR. Naon? SR sekolahan mun ayeuna mah sakola SD, ini mah sekolah dasar. Ada SR? SR sekolah Rumiang. Rumiang. Kaya aya sekolah Rumiang. Rumiang mah ngaran lagu. SR mah sekolah rakyat. Ye soalna mah kieu urang da saenteuna oge kan jadi salaki atuh. Burung palung bodo gelo ge paribasa narada gelo salaki urang teh. Terus aya paribasa buruk-buruk ke papan buruk. Jati ada goreng tepan maneh teh buruk ini. Dengan bau atuh maneh teh buruk. Oke, semua alusna jem. Nya alusna mah urang ieu we karosokan we supaya limit. Nah, di alusna rasukan supaya limit. Iya salaki urang. Kumaha carana sangkan urang bisa bertemu lagi dengan suami? Gimana lah caranya membikin cara berem, cara bodas, bubur berem, bubur bodas? Hah? Tapi anehnya. Anehna? Urang salilana di Arab padahal jauh jadi salaki. Tapi awak tentang dibahana wakianya. Tempo ieu pinareut. Aduh bener we, beda. Ai di dele-dele mah maneh teh ku urang nyakos lele jumbo. Aduh. Saya jam ngomong-ngomong mana hasil gawe deui cing duit eta aya sabaraha aja. Aya sabaraha eta duit terus balik. Itulah. Hah? Aya ti salama aya 2 juta 2 kimin. 2 juta 2 kimin. Terus teu bisa ngitung urang. Urang mah boga 1.600 dinar. Jeung 2.400 dinar ditambah dinar mustika. Nya ti dinar mustika? Heuh, urang ge saruan teu. Yai, teu nangkep. Mahi, jeung ongkos mahi urang. Heuh, mahi tapi we bemo ngaliwat nya euy. Naon? Hah? Naon bemo jeung naon? Apa naik balik? Aing mereka karek naon kene? Tadi ngocoblak teh ka mana wae tuh? Urang kana demo olok ongkos. Ari geus kana naon? Urang ngeureulih we leumpang. Atuh bener ketang da urang teh kudu menghematnya. Ulah pemborosan. Jadi urang teh boga duit saeutik kudu mahi. Loba kudu nyesa. Lamun leumpang ti dieu mapai ka mana ti dieu itu kidul. Katempo ge itu. Itu katempon teu? Teu. Itu kidul. Tapi dinya ka mana eta? Tong peureum wae atuh tanah saeutik. Kidul mana? Da kalangan. Minangkana itu kidul.
Nah, sok ayeuna bari leumpang urang bari ngobrol leumpang nanya. Ayo. Dijam, aduh si Ijam mah kakak engkle leumpang ya hes ayo mana kakak engklean gitu Eta mana diiring kunaon? kan diiring teh maneh urang Yo, eta leumpang urang geuning pas kitu. bisaan maneh mah teu sangka mah tekarnya. Oh nya. Dina beuteung maneh mah aya gamelan we nya. Leumpang teh dina beuteung maneh jigana paenya awak begeng tapi goong kaasupkeun. Ayo tuh. Ayo. So siap we. Arab cendet datang keneh wae yeuh. Itu lain kan? Hah? Itu juga tutup. Lain Aisyah tuh gareng dari mah pageun ka Arab hiji ka Bali. Aing mun lieur beak ongkos doma muning jualan.
cicing kang orang tong diganggu kan. Ayeuna itu di mana di Jakarta teh ya? Nya itu minangkana jalan tol. Lain itu jalan tol teh anu tadi teh bulat-bulik nu tadi. Kan juga orai. Heeh. Teh orai tol. Aduh, ampun. Tah kan. Hah? Biasana di dia ya eureun pesawat teh ya. Di mana? Dina pos eta? Oh, bedol tukang baciku euy. Aduh, ampun ting. Ayeuna mah kieu we atuh. Kan dewek rek ngadagoan dieu. Nya. Silaing balik. Embung. Kieu kan tempo Kang. Roda 6 2000, roda 4 1500. Isi roda sebenarnya. Ting. Tuh di jalan tol kan pakai roda. Si aja mah roda enceng. Si sujang. Ampun ting. Jadi kieu yakin bener tapi dipikir ku urang bener kan. Aneh pardu kasambut Sunat kalampah. Sunat kalampah. Akan di dia dewek dek dia ngadagoan. urang balik. Silaing balik. Jadi urang Bejakeun ka bapak. Kulantaran kapalna encan landas, nyawa sini landas. nya waktu kita mau ke kampungan wae. Naon? Landas dituntun. Oh bener. Ye. Jadi akan di dia dewek dek ngadagoan di dieu. Silaing balik. Bejakeun ka bapak kitu can datang kitu si jam jajan di rumah teh. Heeh. Bye. Aduh. Ampun cing. Itu saha ngurunyung juga. Jika balik nu ngaramet. Ijam. Kang. Aduh, ijam mah dia. Mana si Imas? Kang, kemudian teh si Imas modal juga. Ingat wae Kang, Aduh, kumaha di Arab teh di dituna di mana Ijam? Di tuna teh di Arabna teh geuningan deket eta di mah cicing teh lain di Arabna. Di mana? Di Pangbetokan. Kamu berokan urangnya. Lain di dituna teh di Arabna teh di kampung di kota. Di kampung Kang, urang. Kampung naon? Kampung eta teh penyosoganna cenah. Coba di Arab pang. Imas. jangan ditanya. Aduh, meni banget si Imas, sampura Imas. Nah, eta nu sulit ka kemplongna mah kitu. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Kumaha di Arab teh Imas? Jangan ditanya. Heeh, Suku aing nepi ka jebrag kieu. Suku jebrag kana jika ta musuh ai beulir. Pokoknya jangan ditanya kemana aku pergi. Heeh, keun bae Imas sampura aing nya harita teh bisa ngongkosan bisa ini kayak gitu teh. Boro-boro ngongkosan kalau ka duit mah aya ge digubug geuningan. Lain bejana di Arab teh usum naon ya? Usum nangka kemarin. Lain eta di Arabna mah di mana? Kuring mah di Arabna teh deket Kiara eunyeun. Nah, eta si Mas mah langling teh. Lain langling linglung kitu ngomong teh. Di Kiara eunyeun di RT Sadut. Orang dieu teh asalna mah. Urang dia Orang Bandung, orang Kiara eunyeun ditu nyeun lembur ngababakan mah teh ngaran Kiara eunyeun pajarkeun teh pangeling-eling Kiara eunyeun. lain di saha ngadunungan teh ngaranna Sa tadi urang teh ngomong naon nya teh. Al Sadut. Tuan Sadut. Ai, dunungan urang mah Kineri, kemajikanana Nini Edot. Lain bejana cenah perang ditu cenah ieu krisis teluk heueuh teh. Akang soal Tina soal naon teh cenah. Soal di Karalu we eta mah. Teluk. Perang di teluk. Lain di teluk. Di teluk di mana? Akang kurang-kurang nama saya eta mangerakeun di Arab teh. Kumaha? Nenek ngerakeun. Tuh, sajadah di hakanan pajar teh babat. Sejadah di jangka babat. Ya bisa we si Mas abatur mah. Ai si ieu mau kena dianggap naon Ijem? Lain eta. Iyo majarkeun teh cenah. Cenah jam hayang bung cenah sangrai kacang. Ai tahu naon? Tunggila di Dakar. Akang lalakon si Ijem keur anyar datang ka ditu. Kumaha? Menang saminggu masa popoe teh dimu kena we. Ka Itu. pasar dimu kena. Atuh anjing ragek disangka mayit lempang. Oh, nya dunungan oge bararuni atuh. Oh, syukur ai salah lambat mah.
dan mata ulah kamu bisa ting ku batur meh batur ini kaitunya urang teh kudu pengertian heula di dieu anu leuwih jero ulah waka kabuboro teh nyoka samaran tingali leuheung lamunnya kumaha lamun ditipu ari tadi nama kuring teh Kang era ku tetangga sabaraheun imah mah geus nyetel non pabarola sabarola anu bulu jadi luhur teh jika kakel nyinyiruan teh nyinyiruan belegug lain teh pabarola non Arab doma da cenahnya pajarkeun teh di ditu mah maju nya di urang teh tetangga loba nu baru kitu kuring teh hayang ini ka ditu terus di ditu mah komo si ieu mah nyerahkeun kan karanya datang ka ditu kumaha cenah Imas ka dieu geura tuh nya katempo di dieu mah bintang teh deukeut juk naek sidik munara masjid masjid naon di tinu kasohor teh nu gede teh ngeujem masjid naon teh jaminan ka jamin itu Sulanjana. Sulanjana. Genahon teh di galanana Sulanjana. Sulanjana mah sabaleuna teh Al Kangsreng. Masjidil Haram teh. Tah eta Kang. Ini poho ka Rom. Ampun cing. Lamun ingat aya Masjidil Haram ingat ka Jang Arom. Heh? Wah. Lain menang naon wae mana teh ditu teh digawe teh gaji sabaraha poe, sabaraha real. Ting sabaraha hektar. Geus teu ngarti da Kang da kuring mah jajan geus bararingu. Cek kuring teh cing eta cenah meser kue mari. Itu teh hari-hari ngajawabna teh. Langsung kumaha cenah? Teuing da kuring teh bingung kudu kumaha ngomongna. Lagi teh buntu itu. Lamun geus buntu mah teh urang init balik ke kampung. Nah kira-kira geus cukup gitu. Dewek terek nukerkeun duit rea bawa si Ijem jeung si Imas ka bank. Bang Samiun. Lain kira-kirana ieu duit tukeurkeun ka mana? Da teu payu geuning ka warung oge. Duit ieu mah atuh Akang. Kumaha aing teh ngarti deui teh. Duit ieu teh ditukeurkeun. Kana naon? Kana beas. Ya kana duit deui atuh. Jadi akan ini ka bank. Mun nyentak. Sieun teu payu urangnya. Kang. Eta duitna sabaraha real cing itu? 1 2 3 4 5 6 aya 70 realnya dulu. Lumayan. Hah? Lumayan. Sabaraha kira-kira lamun ditukeurkeun jadi duit urang jadi sabaraha? 70 real. 70 real teh jadi
18 ribuan lah. Dikira-kira. Oke, urang tukeurkeun euy kana ieu angkutan kota. Naik angkutan kota. Lain ieu duit rea urang tukeurkeun kana angkutan kota ka Kenek. Pan Kenek mah nya ka duit nih. Nyari akang hayang di Dagor aku Kenek. Kitu. Nya moal ge daekeun atuh. Ayeuna teh aduh akang engko cek akang tadi kabang. Heeh, ai bang teh naon aing teu ngarti. Aduh akang, bang teh kumaha bang? Upamana bang. Heeh. Bangunan bangkrut. Aduh, kebang duta, kebang mana itu? Alah, kenal mah loba di urang mah. Loba bang we lah. Heeh. Ayo tuh. Ayo ke mana? Ayo ka bang. Itu beneran tuh duitnya ya? Jadi 70 real. 70 real. Ada orang mulai SD SB. Tuh 70 real jadi tilu cing bieu. Tilu. Tuh lumayan tuh. Tuh jadi tilu. Ayo itu naon kalangan ku kaca gitu urang teh nuker duit kayaknya. Ta eta papatong teh. Lain papatong kasir, jadi kasir. Pusat nukerkeun duit man urang teh. Ya satu bawa eta duitnya. Manya nanyakeun dia aya sabaraha nya geus di. Heeh tah ayeuna lamun dewek ieu 70 real ditukeurkeun kana duit urang nya. Duit urang teh pan anu laku teh di urang mah rupiah. Nya. Ya. Nya. Tah sabaraha rupiaheun lamun dirupiahkeun ieu tina 70 real. Tah ieu mah Kang 70 real lamun dibelikeun hayang jadi dangdanan, hayang loba, belikeun kerupuk sabaraha direumeun. Aduh, ampun supaya ngagunuk. Supaya ngagunuk. Nah, geuning bang aja tutup euy ah. Ya heueuh da ieu mah lain bang atuh kios rokok. Tutup jiro. Ya geus.